nya ka mana si Akang wayah kieu can datang wae kalah cangkeul ngadadagoan ieu teh. Mudah-mudahan ya Allah ayeuna masih menang gede amplopna tinu hajat teh. La ilaha illallah. Akang nanaon jadi penampilan jadi kieu amplop mana amplop? Dita tadi ngadaguan amplop mana kadekeun? Duh Nyi, Akang teh cilaka puguh oge ieu. Cilaka naon ari Akang, tapi amplop menangnya. Amplop menang. Yuh Nyi, atuh tong amplop-amplopan wae. Geus puguh Akang teh diancam wae ku Haji Mayung, ulah mimpin tawasul. Ya boga masalah naon atuh jeung Haji Mayung teh ti kamari teh Haji Mayung we ayo. Besek menang besek. Boro-boro besek wajib oge henteu Akang teh. Jika lupa saya, pemajikan Ustad, keke, amplop jika nabi itu, dasar si jinten, pemajikan Ustad asa gitu-gitu tuh ini. Teh, naon aya naon? Gerpa saya tuh, pemajikan Ustad, tuh naon amplop gitu. Oh gitu. Gitunya pemajikan Ustad. Oh. Bukan masalah naon amplop awewe teh gitu-gitu teh pemajikan Ustad. Palingan Ustad manipot begang gitunya heuh. Hanya dipegung gitunya. Gitu we meureunna pamajikanana teh. Ya, apa? Pantak Ustad ompong. Henteu teh apa? Dibabu ku coet. Alah, astagfirullahaladzim mani kitu. Kapan eta amplop na leutik cenah tinu mere tinu hajat nate. Oh, gitu. Ku Palingan atuh matak jadi ompong teh kitunya. Aduh, kumanya. Amit-amit. Yuh. Gitu-gitu teh nya. Aing Haji Mayung teh kamari ieu aing karesel. Nyi, mereka mana pan ieu bumina ge? Nya heueuh nya ada rasaan teh itu imah teh ieu imah urang mah. Aja dong sih ulah kan balik cicing awas mun asup. Ya, ari pamajikan aing aya teh daek ngarti. Pasti kunaon poe ayeuna aya loba musibah coba ku Haji Mayung hayo diancam itu. Pamajikan sarwana. Ya usaha sahijieun Gusti. Halo. Nah, bieu teh menang besek-besek acan aing beuteung geus kekerbekan ya. Duh. Biasa masuk aya nyelap haji di dieu teh eueuh geuning. Aing teu ngarti ka. Serehnya. Oh, heeh. Tuh salah suka imain sama dosa nu pasehan. Oh, bener. Balik ah. Kumaha ieu di Arab kita tadi balik mawa amplop hari ieu kalah teh bawa nya di imah loba bayareun. Aing. Gablek salah kita. Yo loba bayareun di imah teh ieu teh. Nah, jujur ka dieu. Halit sia. Ya. Boga pamajikan kitu-kitu teuing aingna. Ye. Naon cenah awas sia lamun ka imah menta kokok sia ku aya. Yo, nya atuh ulah kitu-kitu teuing. Kira ku Akang mali pasien kokok. Jeung seberat kahanat nyi. Iya si Haji Mayung gara-garana teh. Ruksak. Ieu kumaha ngagayot.